Ya, jadi lamun urang boga keyakinan mah mantap. Pokos jelema mancing, make parahu. Mancing ti isuk datang ka setengah genep teu meunang-meunang teh kiato. Ti isuk datang ka setengah genep jangan geus 3 jam deui teh magrib aing can meunang goblok. Nya teu salat pan deui. Atuh setengah genep aing balik ya. Nya ngadoa ka Allah, ya Allah, mana Rahmanmu? Mana Rahimmu? Cena Gusti Rahman, cena Rahim, aing ti isuk datang ke setengah genep teh balik can meunang hiji-hiji acan. Negor aing Rahman mana? Pohara teh jelema. Tapi kulantaran Allah Maha Rahman teh ya atuh lauk dititah katanya plek we hiji. Ngomong deui nya na 5 butuhna. Kula hiji pamajikan hiji 2 anak 3 5 cenah teh. Ku Allah ditaekeun we ti laut teh 5 plak plak tah karak cenah. Beuh Gusti sakumaha makhluk bae. Mental 5 teh 5 bae. Mana Rahman, mana Rahim? Leuwihan atuh. Ya Allah ya Rabb. Ya cak Allah teh hayo geus kadarinya pinuh lauk. Parahu pinuh. Nah, ieu Rahman. Ieu Rahim. Gas Gusti lah pokokna mah kula percaya Gusti Maha Rahman Maha Rahim. Mantap. Gas, buat tuh ka sisi laut wadahan kabeh. Masya Allah, buaran datang ka imah mana kahuruan. Urusan laut kok dibawa ka imah. Urusan Ieu Rahman Rahim geus karasa kunaon haju kahuruan. Naon hartina lauk Gusti cek cenah teh. Mana Rahman Gusti? Mana Rahim Gusti? Atuh sapira lauk cek cenah teh. Pareuman. Oh godean. Langsung jangan mamarahan di hareupeun imah. Dicekal ku pamajikanana ku anakna ulah marah ka urang mana mutek marah kumaha teu marah kumaha cek nya. Bayangkeun coba mancing ti isuk datang ka deuk magrib teu menang-menangnya marah ka Allah. Ieu teh nang marah tah. Lauk dibawa sakit teh nang marah mun teu marah mah teu dibere cek nya teh. Barang datang ka imah ieu kahuruan cek nya teh. Ieu kumaha Rahman Allah jeung Rahim Allah. Langsung dititah diu ku keluargana tenang ulah wakam mamarahan cek geuna teu bisa sebab ieu urusanana ngagedean lamun teu marah deui ka Gusti Allah engke ieu ka karak imah kandang urang bisa kahuruan kandang sagala rupa beak ieu kabeh. Nah kakarak diajak ka imah kiai barang diajak ka imah kiai salaki kula cek pamajikanna mamarahan dongengna seperti tadi tah cek kiai ndek teu marah kumaha atuh di ditu bener ge menang lauk ai imah kahuruan ndek marah kumaha atuh ya pasti marah cak eta jelema nu mancing teh kiai tolol aing minta nasehat gedean hate aing we dibeuleum imah sia cenah. Ka majikan balik ulah ka imah kiai kos kieu beres imah kiai cenah aing panas dengan teh datang deui ka imah kiai ato ieu kiai Golkar ya wah leuwih teu beres asana. Geus sababaraha kiai karak datang ka imah kiai anu boga kebijakan begitu dibawa ku keluarga anak kula mah geus lain urusan lauk lain urusan imah urusan ngaredakeun pikiran. Ieu pikiran lamun teu diredakeun stres. Lamun geus stres kan boro-boro ngabangun imah tangga jeung boro-boro ibadah ka Gusti Allah jang diri ge geus parah. Maka kula minta nasihat coba ka mama. Ieu mah ulah kudu dinasehatan. Mual bisa dinasehatan sebab nyana boga kayakinan nu mantak nyana ngagerokeun ka Allah Rahman Rahim ge aya kayakinan ngan kayakinanna tertutup
geus kulantaran tertutup haju kuarinya neuleuh imah leuwih tertutup deui, maka lain kudu dinasehatan ieu mah geus cicing heula di dieu. Baralik kabeh pamajikan jeung anak ieu mah kena cicing di dieu. Cicing mondok jadi masantren lain mondok masantren beda mondok jeung masantren. Mondok mah Haji Pendi lemburna pondok lahir datang kapaeh di dinya bae tapi bodoh bae sebab tama kampung pondok ngaranna masantren. Nah barang masantren dituturkeun kan ku kiaina sebab jelema lapar moal bisa dinasehatan kecuali dibere dahar. Jelema lamun hayang kawin dinasehatan moal bisa kecuali dibere jahe. Nasehatna teh model kos kitu orang bijak karana. Jelema lapar kudu bere dahar, jelema dahaga bere nginum, jelema hayang kawin jahe. Nah ieu pikiranna ka mana? Hanya orang bijak anu bisa nerka pemikiran-pemikiran jelema saenggeusna diterka dibere obat langsung dika Allahkeun. Maka nasehat jang jelema ieu lain kudu nasihat bahasa tapi nasehatna kudu dibangunkeun deui imah. Dimusyawarahkeun jeung keluarga saenggeusna dimusyawarahkeun nu penting aya jang menghuni ngahuni dirina asal teu kahujanan teu kaanginan bae. Dibangunkeun saenggeusna dibangunkeun kakarak dibere ilmu nu menuju ka Allah yakni menuju ka tauhidan. Urang kuari kakarak datang ka ilmiah ilmu tauhid wujud kidam bako mukhalafan encan datang ka yakin. Untuk menuju yakin eta dibutuhkeun proses, maka tafakur maka riyadhah mujahadah datanglah ka ner-neran rasa kehadiran Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mulai dibangun rasa kehadiran teh datang ke penyakit-penyakit urang arareueuh engke lamun urang maot nyadar. Urang deuk maot eta kan sering kula ngahadiran nu maot nu sakarat. Begitu hadir aya nu sakarat seuseurian seuri gede we lain leutik seuri gede kadenge suarana cacala katakan susurian molotot seuri engkeret bae bangun sieun teh urang teh ka bawah nyana nu neuleuh urang nu sieun kitu lila susurian deui gitu dikitu-kitu geus teu bisa terus bae molotot gede kayak kitu deui pas terakhir lalaudan suara lalaudan seurina beuki leutik senyum sulet sakumaha nu diucapkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alamati sa'adah ciri bahagia senyum, ciri bahagia cai mataan, ciri bahagia irungna ngagedean, ciri bahagia bersinar aya tanda-tanda dengan anu kasaksian kukula ya anu kasaksian lillahi ta'ala ya asal anu osok ngaji jeung nu sering ibadah be hampir baragus jarang ningali henteu bagus di akhir hayatna teh baragus bae. Tapi lamun nu jarang ngaji sangkilang ibadahna hebat tapi ngajina carang rada aya sababaraha anu rada kaalamatan syaqwa itah kula rada melengek bahkan aya nu dibingungkeun ku kula hiji ustad bingung sababaraha bulan eta mah bingungna lain lalagaan sebab eureun sakaratna aya alamatus syaqwa datang ke minta petunjuk ka Allah lain minta itu sih kumaha sih bisa ucapan Kangjeng cilaka aja eta mah langsung be terus sabaraha bulan katebak aya hiji Habib adu ahli Allah teu kudu dicaritakeun Habibna hirup keneh urang Jawa Timur eta langsung ngomong we Pak Kiai lagi bingung ya bingung iya ngebingungin ustad yang sakarat kok nyaho Masya Allah Habib dah kakara kapanggih harita bari lempang ngomong kos gitu iya Habib lain sambarangan ya Allah ya Rabbi bingung-bingungin lagi sakarat ya akhirnya kelihatannya